Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Al-ayah. وَقَالَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يُحِبُّونَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا يُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba yuhibbunal iyala wa yansawunal hura yuhibbunad dura wa yansawunal kubura wa yuhibbunan nafsa wa yansawunallah. Hum minni bura'a wa ana minhum bari'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidzah, para kiai, guru-guru urang kabehan, muga-muga sadayana sehat wal afiat. Urang doakeun mudah-mudahan para guru, para kiai, para ajengan nu aya di lembur urang khususna kecamatan Cihaur beuti, mudah-mudahan sadayana langkung barokah ilmuna, barokah umurna, barokah turunanana. Ais pangampih papayung lembur, indung lembur, bapakna desa, pangarsa bapak kuwu sakulawargi. Moga-moga Pak Kuwu sing panjang umur. Los teuing batur maparaeh los. Engke tinggal maehna bae sorangan. Miwah perangkat desana, BPD-na, LPM-na, oge Karang Taruna-na, Babinsa, oge Binamas, Ketua MUI, baik tingkat kecamatan maupun desa, sadayana nu tergabung dina kepengurusan desa eta, mudah-mudahan sing arageung milik rizkina, terutama nu mawacai kaharep. Deui ti taheun kitu ditah nu kolot. Mudah-mudahan sing palanjang umurna amin. Oge nu ngagaduhan acara segenap anggota PPKC, mudah-mudahan sadayana kalebet anggota anu kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang bisa kumpul ngariung wengi ayeuna, wasilahna, asbab wasilahna aranjeuna ngayakeun acara. Muga-muga ieu sadayana nu tergabung di PPKC Allah maparinan milik rizki nu barokah, amin. Oge tina dagangna mudah-mudahan eta dagang sing janten sumber kabagjaan aranjeuna, bagja di dunia oge bagja di akhirat. Atuh urang nu hadir nu sumping muga-muga kaing rahmat Allah
Sakumaha janji Rasul ngalangkungan hafidauh hadisna majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Teu pati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat di rumah Allah min buyutillah dina pirang-pirang rumah Allah, di madrasah atau di majlis taklim, ngahaja kumpul ngariung dibacakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tanda-tanda kebesaran Allah, tadarus sesamakna, nyaangan hate sesamakna, maka Allah moal maparinan kecuali opat rupa. Hiji, nazalat alaihimus sakinah, Allah bakal nurunkeun ketenangan hirupna. Hoyong tenang hirup. Tah, mantak tingali santri mah tenang hirup sebab unggal poe ge meh nama ngaji. Tuh, tenang si eta mah. Padahal indung bapana mah soakeun neangan duit eta teh. Bo, atos tenang atos. Janji Allah saha wae anu kumpul babarengan dina hiji tempat dibacakeun ayat-ayat Allah, maka nazalat alaihimus sakinah, Allah bakal ngalungsurkeun maparinan ketenangan dina hirupna. Dah. Mentak mudah-mudahan urang dibere ketenangan hirup. Amin. Nu mawi pakuwu bilih diantawis jamaah aya anu teu konsen, aya anu naon, aya anu teu merhatoskeun, tong naon, tong suudzon, sebab bisa jadi eta jamaah teh geus meunang katenangan. Ece luwak lieu kasisi kagigir tadi aya nu nundutan, tong digerwahkeun. Eta jelema nu nundutan teh ciri geus meunang tong diganggu. Itu. Matak tingali we ku teteh salaki teteh di masjid kakarage khotib ayyuhan nas ittaqullah. Kumaha salaki teteh mah? Saking naonna? Saking tunduh. Da jelema moal naon? Jelema moal nundutan lamun teu tenang, mantak nundutan ge berarti tenang. Tuh, mantak ciri jelema datang ka pangajian bakal dibere ketenangan hirup. Nu kadua bakal dibere rahmat ke Allah. Amin. Nu katilu Allah ngutus ka para malaikat supaya ngajaga tempat cicingna jalma-jalma nu sok arinit ka pangawasan. Tah, imah urang teh dijaga ku malaikat ce. Ulah hariwang. Tanah imah ece aya nu ngarampok aya nu maling tong hariwang sebab dijaga deui ku malaikat. Cenah aya jelema lantrak lintrik landak londok ka imah ece tong hariwang paling dicekek malaikat. Cenah engke teteh aya kapalingan di imah motor kapalingan berarti sial teteh mah. Nu katerakhir ngaran jelema nu sok ngaraji karumpul hiji tempat bakal disebutkeun ku Allah di hareupeun makhluk Allah nu sejen. Mana dipayunun malaikat anu tara maksiat eta ngaran jelema-jelema nu sok kumpul silaturahmi thalabul ilmi bakal di alam ku Allah di hareupeun makhluk Allah nu sejen. Tangtosna di hareupeun malaikat nu tara maksiat ka Allah nepikeun ka hayangeun ganjaran neangan ilmu lantaran Allah ngalem ka jelema-jelema nu sok neangan ilmu. Mentak mihape ka urang dieu. Urang neangan ilmu teh ulah ungkur dina tablik, dari tablik mah paling alah sabaraha persen. Dalam dina tablik ngaji meles, ngaji dines. Sok ayeuna PPKC ngondang mubalik nu cager. Ti awal nepi ka akhir ngaji malulu. Ti awal nepi ka akhir ngaji dines. Cager berarti eta jengan mubalik. Tapi jamaah kumaha? Gering. Pakuwo? Sok ajaran ku pakuwo manggil mubalik geura. Nu dines ulah aya heureui saeutik-eutik acan. Deuleu jamaah menang 5 menit ting kecuis. Hayu ka mana? Kiih. Tapi aneh kiih na teh di imah teu balik deui. Kumaha cek sentin? Hayu mah jeung. Aing hanas isuk-isuk ka dieu keneh. Aing nyauk kieu mah aing moal ka dieu aya kitu teu rame. Tah, jadi
Ari dina tablik mah paling ukur sabaraha persen. Matak mun hayang ngaji, hayang boga ilmu, jung datangan majelis taklim, madrasah, pesantren, kiai, ustad, ajengan nu aya di lembur sewang-sewangan eta kukumaha ge nu leuwih gede jasana nu sok ngurus lembur. Betul. Matak kudu syukuran lamun di lembur urang aya ustad, kudu syukuran lamun di lembur urang aya kiai. Kudu syukuran lamun di lembur urang aya pasan sebab eta tempat-tempat nu matak nenangkeun hate urang kumaha janji Allah. Lain pasantren kudu dihormat sebab Allah ngajanjikeun saha wae jalma anu sok daratang ke tempat ilmu di dinya diwurukan Allah bakal mere ketenangan hirup. Amin. Ya rabbal alamin. Bo cangkel. Kesel? Ih, jujur. Tiris masarwa esih aing ge. Cangkel. Teu kesel. Tunduh. Ih, buat boga rasaan meureun. Oke. Karena malam ini adalah malam yang sangat dingin. Saya tahu Anda semua sebenarnya sangat menghod-hod. Heuh naon atuh? Saya tahu Anda merasakan kedinginan. Karena saya pun sama di sini. Tetapi hanya ketika melihat Anda semua rela untuk menjedok di sini, maka saya pun ikut terubari. Saya pun ikut terobati, Bu. Baik, karena kondisi malam ini cukup dingin, maka saya hanya perlu mengingatkan kepada ibu-ibu. Biasanya hari dingin masuk backshare, hari dingin masuk backshare. Ya, dengekeun wati esih iin entin. Lamun hayang kiih ulah diampet. Awewe nu hayang kiih tong ditahan. Jung ka WC sebab di dieu mah fasilitas lengkap. WC aya di dieu mah masjid deukeut. Jig bisi rek kiih heula, jung ka WC heula. Tong ditahan. Awewe lamun nahan hayang kiih itu akan sangat mempaurkan. Ih atuh heueuh. Kalau sudah mempaurkan kesananya akan mengrujitkan. Kalau sudah mengrujitkan nanti akan piomongeun ka situnya. Daripada piomongeun mending kiih heula. Lantaran lamun awewe nahan hayang kiih ditahan salila-lila itu akan memicu kacang ibu bisa jadi toge. Aman, Bu? Aman? Oke, kalau begitu. Saya minta ibu-ibu yang bawa HP tolong nyalain HP-nya. Bu, nyaranak HP? Sok, nu nyandak HP tolong nyalain flash-nya. Dulu, ini yang flash ke mana? Oke, kalau sudah dinyalain angkat ke atas. Oke. Angkat ke atas. Oke, jangan nyorotin banget batur. Angkat ke atas, Bu. Oke, yang bawa HP tolong nyalain flash-nya. Kalau tidak dinyalain daripada leungit sok. Mending dihurungkeun, Ce. Ayo tolong dikompakin. Demi Demi PPKC yang sudah bela-belain mengadakan acara untuk kita semua. Kita doakan semoga sehat panjang umur untuk PPKC. Di usia yang ke-6 tahun ini semoga PPKC semakin solid, semakin barokah, semakin manfaat untuk umat. Amin. Takbir. Sallu ala nabi. Thank you very much. Jadi, yang bawa HP tolong angkat ke atas sedikit. Nu teu bawa HP nyengir. Sudah semua sudah? Are you ready? Anjay. Oh, pokok ini ready cenah. Jawab lebih kompak. Are you ready? Ayo ready. Karena semua sudah siap, let's check it out. Mari kita hitung sampai 3 untuk kita sama-sama bersalawat ke atas Nabi. Siap. 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Ayah Mang Wawan ayah. Hampura Mang Wawan. Begin.
He he cicik aing sok poho ha ha he he ha ha tuaga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi semua Allahumma yuk ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sanadi Allah anta babullahi mu'tamadi babi dunya ya wa akhirati Allah ya Rasulullah hud biyadi qamarun yuk sidana nabi qamarun wa jamil sidana nabi wa jamil Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya heran Pak Kuwu, orang segitu banyaknya tapi yang bersuara cuma sebelah sini. Iya, ini segitu banyaknya. Padahal ibu-ibu mah sungutna dua aneh. Tapi aneh terkadangnya suarana. Oh iya, kunaon ibu teu nurutan? Hah? Nah, kunaon beh dia tak emak-emak eta beh dinya kunaon nurutan. Henteu bisa. Teu bisa. Oh henteu, pedah panjang teuing. Bisi majar cek teteh tadi panjang teuing, arek nu babari. Arek. Tapi kompak. Yuk siap. Nu babari. Tuh dua. Dela ya budak leutik kasurupan dela. Ih si Jarjit atau si Mail eta. Bo. Tah eta ngaran nu babari, gembirakan. Ngaji itu harus gembira. Jateh teh anja cele amba pleb kieu be. Ek saha nu nulungan saha? Bora-bora nulungan nu nanya eueuh teteh. Kudu gembira dong, atuh hakan-hakan batur. Teh.
Teteh pada angkat di bumi ka dieu nya. Ulah lengoh balik ti dieu. Catet bawa jeung bawaeun balik bejakeun ka anak ka salaki anu teu had. Bejakeun ka teteh ka dulur ka tetangga anu teu had. Terutama dulur-dulur nu kudu nasehatan. Pan eta dulur urang rupa-rupa teh. Eta dulur urang rupa-rupa. Dulur teh aya beungeut pikarunyangeun aya. Aya beungeut pikarunyangeun aya eta dulur. Aya beungeut bereun aya. Aya beungeut piomongeun aya. Aya beungeut cekekeun aya. Aya eta urang mah ulah jadi beungeut cekekeun. Kuduna urang mah beungeut bereun. Beungeut pikarunyangeun kitu. Puga aing ka karang neuleuh kuwu beungeut pikarunyangeun kuwu ieu mah. Aneh aing kuwunya awakna sarojeng aing kurunya. Ari aing mah munasabah kurang sarja unggal peuting nguir jiga kolecer. Aing atorna mah atoh ceuk nya dipanggil ka mana-mana aing apa. Tungtung wetang tungtung kulon nyaho kami cok. Timiti kartu Jawa Tengah nepi ka ujung kulon nyaho aing cok. Ngan ripuna mah unggal peuting aing togong aing dikerokan ku si eta. Matak ipis awak aing teh beak dikerokan ieu cok. Atuh rek lituh kumaha atuh aing kuwu cok. Coba kurang sare sakayana manggung di panggung ukur cai herang. Aduh aing ripuh Siti ripuh. Majar cenah cek ketua PPKC cenah bieu di jero di desa cenah. Ustaz nyanggakeun cenah abi mah pokona mah hayang meriah cenah hayang rame. Cek aing gampang urusan rame jeung meriah mah. Ai pamenta hebat pohara jasa. Ai parab cai herang deuleu. Disangkana aing teu bikin Indo Cafe meureun. Nya. Kamari mah di Sukabumi mah di naon di nida meja teh aya cai herang. Aya Indo Cafe aya. Terus aya Nang Ningneng. Dina botol leutik teh ya. Eta Nang Ningneng. Aya deui dina botol eta mah ponari teh ning. Pokari, Aya nu lojor ting cap cokor 3 eta. Disangkana aing bibir aing pecah-pecah meureun. Eta tukang sound system aya kopian eueuh. Cicing aing nanya tukang sound system. Aya Mang. Itu ngarcengir haram jadah. Mang. Mi aya eueuh. Bora-bora maneh aing ge eueuh ieu. Sabar we Mang, engke tenang. Engke ku panitia dibawakeun, tenang we nya. Tenang. Bu, kita doakan mabruk alfa mabruk buat Milangkala yang ke-6 buat PPKC Perkumpulan Pedagang Keliling Cihaur Beuti. Ini adalah salah satu eksistensi orang-orang yang memenuhi salah satu kebutuhan kita. Siapa? Pedagang. Betul? Salah satu orang-orang profesi yang memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat adalah pedagang. Matak tong nyapirakeun ka pedagang. Dalam mun eueuh nu dagang sok, mun eueuh nu dagang urang rek kumaha pangabutuh, betul? Tah di antarana profesi ukur profesi ngan ukur jeung nyambung hirup salah satu neangan naon karunia Allah. Tapi nu jauh penting adalah saha nu nyaho nya saha nu nyaho profesi nama pedagang tapi si eta sodakohna leuwih loba. Laras kitu. Profesi nama pedagang saha nu nyaho si eta salat sunah nama leuwih loba. Laras kitu. Nu mawi jangan pandang sebelah jangan pandang sebelah mata. Profesi itu hanya sebuah jaket luar. Usi nama kabeh ge ibadah. Numatak di usia ke-6 ieu mudah-mudahan PPKC semakin berkah, semakin solid. Hoyong berkah PPKC. Ngomong-ngomong, nu mana PPKC na ieu? Araya. Jah angin nyaho jah itu tukang meakeun duit nu kana dieu mah. Atuh.
BPKC na lamun hoyong barokah maka ulah poho karena perintah Allah. Ulah poho karena tugas ti Allah. Naon wae profesina selama itu halal ulah poho karena tugas nu utama. Mana? Ibadah ka Allah. Ibadah ka Allah. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimuradih. Para bandai ehona. Aing asa ngomong di jero guha. Teu pati-pati kami nyiptakeun bangsa jin jeung bangsa manusia kecuali supaya ibadah ka kami. Allah nyiptakeun jin, nyiptakeun manusia eueuh tujuan lian, eueuh tujuan sanes kecuali ibadah. Naon wae profesi nama kuwu ibadah ku jabatanana. Ajengan ibadah ku ilmuna. Laras kitu. Hah? Salaki ibadah sarua. Ngan ibadah teh aya ibadah mahdoh, aya ibadah goer mahdoh. Allah nyiptakeun urang kabehan semata-mata supaya ibadah ke Allah. Eueuh tujuan nu sanes. Bahkan ketika Allah nyiptakeun langit jeung bumi, eta langit jeung bumi ditundukkeun supaya tunduk ka manusia. Itu adalah fasilitas ti Allah supaya manusia bisa ibadah ka Allah. Allah nyiptakeun angin, ku Allah ditundukkeun keur manusia. Allah nyiptakeun hujan, ku Allah ditundukkeun supaya manusia bisa ibadah. Allah nyiptakeun laut, hamparan laut, laukna rupa-rupa, ribuan biota aya di jero laut, bahkan loba keneh di laut jeung di darat ge. Makana nelayan unggal poe ngalaan lauk marab henteu, ngurus henteu, melakan henteu, tapi aneh eta lauk unggal waktu dialaan daripada beak laukna kalah paraeh jelmana. Laras teh. Allah nyiptakeun sato, sebagian dijadikeun ternak, sebagian dijadikeun pedaging, sebagian diala susuna nepi ka racak balas dikecemel. Eta sato ditundukkeun ku Allah fasilitas keur manusia supaya menunjang kana kebutuhan hirup manusia. Naon? Supaya jelema bisa ibadah ke Allah. Bu, ibu. Maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat nu mana nu rek dibohongkeun ku urang. Semata-mata Allah nyiptakeun ieu alam dunia termasuk pangeusina adalah fasilitas keur urang kabehan. Muga-muga urang bisa syukuranana. Amin. Tah, ku hal kitu regepkeun ku sarerea naon wae pagawean mah, naon wae profesi nama ulah poho kana tujuan awal Allah nyiptakeun urang, nyiptakeun jin tujuanana supaya ibadah ka kami. Maka dipertegas ku Allah dina ayat nu sanes, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tuh. Tuh ari dek ibadah mah kapan kopi ge datang. Nohon mang. Karunya tukang Indonesia molotot beda le. Aya mang. Eueuh, mun eueuh sial berarti. Cicing, ai milik mah kumaha beungeut. Nohon mah.
Wayah kieu ngopi ruhai budak. Bu, ibu, saya tegaskan ya bahwa tugas orang di dunia itu supaya ibadah ngan sakit ngan mual bisa ibadah jalma lamun teu boga sakit mual bisa ibadah jalma lamun teu boga ilmu. Maka para PPKC yang terhormat, PPKC mata ge aing mah sangheuk tananya lalaki sangheuk. Heeh, kunaon bola lalaki mah gitu. Ongkoh aya jelema kadolo. Unggal ditanya, kitu bae responna, la yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Jangan sampai ari dagang teh eta teh sarua ibadah lamun diniatan nyukupan anak pamajik. Tapi eta maka asupna ibadah goer mahdoh. Ulah nepi ka ibadah goer mahdoh ngaleh-ngelehkeun ngalindesnya nungkulkeun kana pagawean anu nomor hiji mana ibadah mahdoh. Tapi oge ibadah mahdoh kudu saimbang. Kakak salat bejeung ngaji, ai anak pamajikan kalaparan. Pan urang hirupnya kudu dahar kudu ngising. Betul? Ya hirup nu ngeunah mah lancar dahar, lancar nginum, lancar ngising. Bajelema barang dahar tinggal ngising-ngising kabepeng. Atuh rek naon nu diisingkeun aya eueuh nu di dahar mah. Leres kitu. Nu mawi maka bentuk jelema adalah nu pang alus-alus nama standar jalma teh nu pang takwana ka Allah. Naon cenah Bu? Lain nu pang beungharna, lain nupang pinterna, lain nupang luhurna jabatanana, lain. Tapi jelema nupang alus namanya eta pang takwa, jelema nupang takwana. Maka kita perlu menukilnya salah satu ucapan seorang yang bijaksana, Bu. Seorang yang bijaksana, maka karena kebijaksanaannya lah namanya Allah cantumkan dalam Al-Quran, namanya Allah abadikan dalam Al-Quran, sehingga bahkan para ulama pun menjadikan inspirasi untuk umat ini. Siapa dia? Beliau adalah Luqman Al-Hakim dalam salah satu kitab yang berjudul Tanwirul Qulub. Seorang ulama mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inna dunya bahrun amikun, qad gharriqa fihi nasun katsirun, faltakun safinatuka fiha taqwallah, wa syira'uha at-tawakkula 'ala Allah, la'allaka tanju, wa ma adzunuka najian." Wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang dalam, saking jerokna beh mana buat dasarna, beh mana buat tungtungna. Bahkan banyak manusia tenggelam di dalamnya, celaka karena tertipu oleh kenikmatan dunia. Model akang PPKC, dagang we hayu, lohor diliwat asar poho deui. Nah, komo lamun keur marema, rek salat teh nyaah. Gua macak akang, engke we jam 6:30 ge bisa ieu asar mah. 6:30 jelema teu eureun-eureun nu meuli. Aku macak akang, isuk ge aya keneh salat mah. Nu meuli macangna tu aya. Eta teh urang katipu ku dunia kan. Kahade. Urang ngudag-ngudag keuntungan dunia, poho kana akhirat, maka kaasup kana golongan jalma yuhibbuna dunya wa yangsawunal akhirata. Cinta dunia poho kana boleh saja. Bareng. Sok esih edah yoyoh min. Aya ce esih aya. Yoyoh. Cemai Maimunah. Moe maneh. Aya moe maneh. Maisaroh. Moe sirah. Siwati aya Wati. Mana si Wati? Oh. Si Eti aya. Si Lilis aya. Nur. Yuli. Boleh saja. Enggeus sakali bae sate enggeus. Ayo daek teuing sia mah. Boleh saja
kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Nah, eta kakak dagang burang peuting, isuk meletuk nepi ka sore meletek kakak dagang, kau beli emas, kau beli motor, kecelek paeh kakak, rek kumaha? Kecelek kaeh kakak, menang 100 poe eta. 100 poe menang 4 bulan, ka 5 bulan, ka 6 bulan, ka 7 bulan, nepi ka 1 tahun, pamajikan beger deui. Tungtung nama pamajikan kakak ditumpakan ku batur. Motor kakak menang nyicil kakak ditumpakan ku batur. Eta emas nu menang mereka kakak dijual. Heuy, ulah cengar-cengir haram jadah dengekeun. Dagang mah kudu. Iya termasuk tukang sound system sarua deui. Leuheung ieu mah kacaangan. Biasana mah tukang sound mah kapoekan. Mah ngabejaan memang ngabejaan. Aing ngarumasakeun hideung ulah cicing dinu poek. Atuh jangan baleug-beug teu kadolo. Bo, Bo, katakan kepada suamimu, Pak, naon? Kadieu sakedeung rek ngobrol naon? Yeuh, kadieu sakedeung. Ai kitu, yeuh, ulah kabina-bina teuing dagang teh. Ai geus mah geus payu kabina-bina teuing nepi ka komoan poho kana salat, ingetkeun. Sebab Allah pernah berpesan dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Wallahu a'lam bimuradi. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bejakeun ka salaki, Pak, dengein. Naon dengein? Yeuh kadieu dengekeun. Bacakeun ku ece ayatna. Kumaha? Bredet ku ece, matak sing bisa maca lamun indung teu bisa maca Quran atuh anak rek kumaha teteh cok nalingakeun anak. Hok. Anak. Lamun beres nunaikeun salat maka cek Allah fangtashiru fil ardi. Bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi. Nek naon? Wabtagu keur neangan karunia Allah. Naon cenah Bu? Neanganan Bu? Teangan karunia Allah. Allah geus nurunkeun kamuliaan, nurunkeun kaberkahan. Mimiti Allah niup angin. Angin ku Allah diparentahkeun mawa awan. Ka mana? Ka Sumber Jaya. Tuluy jadi soyiban nafian, jadi hujan anu manfaat keur urang Sumber Jaya. Laras kitu. Maka bentuk keberkahan di langit adalah Allah ngalungsurkeun hujan anu manfaat keur umat. Manfaat keur jalma-jalma. Tina hujan muncul tutumbuhan. Muncul tutumbuh. Sawareh jadi sayuran, sawareh jadi buah-buahan, sawareh jadi kakayan, sawareh jadi jujukutan. Tukang kai ge milu beunghar kunaon? Ku kai. Heeh. Ku kai jeung nya ku jukut. Tukang domba ge milu beunghar ku jukut melak hanteu naon henteu. Ngarit we hayu di aritan. Cok ngarah mikir ka dinya mah keberkahan anu di langit ku Allah diturunkeun mangrupa hujan. Tina hujan muncul sumber-sumber kahirupan. Sawarehna nu dituang, sawarehna nu jadi makanan ternak. Tuluy eta juku teh dituang ku embe, dituang. Di dahar meureun. Juku teh di dahar ku embe. Tuluy embe nate lintuh dijual. Tuluy eta daging nate dijual. Boga duit. Pan ece adi boga duit mah bisa meuli sosis. Bisa meuli cilok. Bisa meuli cimol. Bisa meuli cilung. Bisa meuli cireng. Bisa meuli cibay. Cilok aci. Cilung.
Aci digulung cibay. Aci ngambay cilor. Aci make telur cireng. Aci digoreng matak pakuwu modalan para pemuda tah modalan. Yo jik sia isuk dagang ciduh. Aci diseduh. Tek. Naon eta mah ciduh. Ngasaan 2000. Kapan heuh ciduh? Ih pan euceuk ge mitoha gering pan sok minta ciduh ka kiai. Oh. Cek ka mana wae tara ngaji. Ih pan aing teh pan ngurus mitoha saminggu. Mata ge aing teh ka mana-mana. Da aing ngurus mitoha saminggu teu bisa ka mana-mana. Aing teh diurus ja aing sieun ka salaki. Aing diurus mitoha aing nyarekan we ka aing. Eta mitoha aing lamun geus ngobrol ka aing bibirna kos kieu jigana teh ya. Aing menjaba ngurus mitoha capek tapi mitohana cerewet eta lamun geus ngacaprak ka aing bibirna kos kieu. Tah nu sareureuk eta teh nu sareureuk eta teh. Nu sok dicarekan ku mitoha, heuh. Ti iraha mitoha sia geuringna. Ih geus saminggu teh kamari kami dibawa ka rumah sakit. Jat ceuk dokter cenah ieu mah tinggal sabarna doang. Kumaha ceuk teteh? Heuh, geura minta cai sia ka MUI ka ditu. Aing kamari cenah nganter si Anah cenah ge. Aing kamari nganter si Anah minta cai ka MUI. Alhamdulillah cager paeh. Matak bisi ibu boga mitoha gering, minta cai ka MUI. Heeh, meh diciduhan ku MUI. Hayang naon hayang paten bawa mitohna langsung meh diciduhan langsung ku MUI. Oh, tong ngahinakeun kana ciduh. Pan eta baheula teh ge nya. Baheula teh geuning lamun anak urang nyeri mata pan sok make ciduh indung. Heuh. Baheula mun urang nyeri mata pan baheula mah pakowo apotek can aya, salep can usum. Anak nyeri mata belekan nya. Eta lintuh cileuhna. Atuh heuh, pan make ciduh bari eta wayah jenari-jenari teh diciduhan. Ka dieu jang cong ubaran. Menang 3 poe cager budak. Tak asana ku ge eta ladang ciduh eta ku ge. Ngaku ku. Ja baheula mah ceuk eta indung sakti baheula mah gede ka romahna. Ku ciduh ge kapan jelema eta cager jadi mata. Anak kasurupan. Curik anaknya. Kunaon anak sia tin? Teuing mah jati tadi cerik bae. Ai sia tos di mana kitu tadi? Tadi tos di warung si Iin. Oh sia kuku mah cenah ieu mah budak kasarumahan cenah ieu mah. Geus kadieu ubaran ku aing, diubaran ku mitoha eta. Kadikeun diais budak teh ku mitohana, diais budak teh nya. Kadiekeun. Oh. Bismillahirrahmanirrahim cek indungna teh, cek mitohan. Bismillahirrahmanirrahim dikodok ku mitohana teh kadieu. Dikuak-kuak tuh diusapkeun kana beungeut orok kadieu tuh. Cager eta orok. Atuh heuh. Langsung eta orok ge ongkek ceuk. Heeh. Nah, dari ongkek itulah setannya keluar. Ih, kapan heuh sia masuk taran nemponya nu sok dirukiahnya. Heeh. Aing ge teh heula teh sakedeung teh aing ngarukiah tukang kameramen tah ieu nu lintuh tah. Teh heula teh aing ngarukiah si eta, lain si eta nu ongkek kalah aing nu ongkek. Oh. Atuh heuh dirukiah ku aing nya. Cek aing teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ih cenah naon? Eta hitut ngaburus-burus bae eureun-eureun. Aing mah ongkek lain juri kita si eta muak haram jadah doang. Bu, ibu, bejakeun ka salaki, Pak, dagang perlu ulah eureun tapi kade salat sakali deui, salat jaga perintah Allah fa idza qudiyatis shalah fangtashiru fil ard. Di mana-mana anjeun geus ngadegeun salat terutama salat Jumat maka ulah poho
bertebaranlah. Ciri orang tawakal teh lain ngejedog we di imah, ngarep-ngarep pamere batur, usaha. Dagang ku dagangna, boga dagangan, bawa dagangan. Boga kibor, bawa kibor, tong ngejedog we di imah. Non sia cungar cengir. Boga kamera, bawa kamera. Boga sound system, bawa sound system. Teangan padol Allah, gitu. Laras bo, nya ngan kahade. Koncina, konteks ayatna baca ku ibu ku bapak. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Di mana-mana urang beres ngadegen salat, beres ngalaksanakeun kewajiban mahdoh, maka pek teangan padol Allah, teangan karunia Allah geus diaurkeun ku Allah, berarti menhayang barokah, menhayang hirup tenang, cumponan heula kewajiban mahdohna kakarak goer. Sakit deui. Ulah nyulang. Cumponan heula ibadah mahdohna kakarak goer mahdoh. Gitu. Matak berarti sibuk-sibukna dagang ulah ninggalkeun kama qala Syahrukan wa kajol. Salat masing dawam kadelali jaga asam wal mahi keur ngahontal surga tong hare-hare kade sing mawas diri. Loba dalil sok kantun daek ngaji. Ho kiai mere pituah keur mawas diri. Sajadah tempat anu hade keur mawas diri. Ngejedog aing sok poho cicing heula. Anjali प्यारे जन्म मोहब्बते अब केरे जिंदगी है अच्छा नहीं पकwu है मेरे gehe se. Aing nanya budak ieu pakwu bager teh naon? Atuh moal jadi kuwu 2 periode main lamun henteu bag. Aing mah teh nyaho can ngasaan tapi. Engka wae urang buktikan lamun pakwu nyawer berarti ngan lamun teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean. Kapangarasa bapakku anu sayang ulah daek lamun disebutkeun ku teu boga dedengean. Sok buktikeun ku pangarsa bapakku asa pira aku lamun paku ka dieu teu mawa duit. Atuh lamun paku teu mawa duit nginjem heula ka PPKC. Ulah lila teuing sok enggalkeun ka dieu ka payon pakuwu bisi lak-lakan aing nolol. Eta duit kana dioper-oper haram jadah. Nuhun. Ieu mah ti pakuwu mah nama encan. Tuh sodako mah sodako padahal mah lain ti manehna. Ieu mah duit pakuwu tapi milu beken manehna nya. Nuhun pangarsa pakuwu nuhun. Tapi ikhlas pakuwu ikhlas. Ari ikhlas mah tambahan deui. Atuh ja aing opat jalema pakuwu ka dieu. Atuh lamun dibagi opat aing muluh 5 nih. Mangga pangarsa BPD diantos ka dieu. Aya eueuh BPD na ieu teh. Aya ulah cicing wae PPD. LPM aya LPM. Diantos LPM. Lamun Pak LPM teu mau duit nginjem heula ka pakuwu. Bu, Bu, dengein. Salat masing dawam kadelali jaga
salah satu yang harus kita jaga dalam hidup ini adalah itu karena sholat adalah sesuatu yang penting dan pondasi kebahagiaan dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Perkara nu pangheulana diitung ku Allah isukan di poe kiamah salatna. Mantak ieu PPKC, capek dagang capek. Lamun capek tong kagok sakalian ulah poho salat. Di tengah sibuk salat, di tengah sibuk dagang, capek-capek ge dagang. Jadikan salat sebagai tempat untuk mengecas hati kita agar kita tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebanyak apapun PPKC, dagangan yang laku di tanganmu, sebanyak apapun uang yang engkau bawa ke rumah dan engkau berikan kepada pamajikanmu, kalau dalam dagangmu tidak ada sholatnya, maka uang yang kau bawa ke rumahmu tidak ada keberkahan sama sekali. Why? Becus? Kenapa? Karena ketika seseorang mencari fadl Allah, mencari karunia Allah, dia menanggalkan sholatnya, Allah cabut keberkahan itu. Maka sekurang-kurangnya bagi orang yang meninggalkan sholat, Allah cabut 6 perkara dalam hidupnya. Berapa bu? 6 perkara dalam hidupnya. Cok kakak dagang berang penting sok leheung mun aya nu meuli pelebah kakak ge aya nu meuli cek indungna ulah meuli eta sia kamari ge mencret. Oh eta nyeri hate emangnya atuh mencret bae ulah nyalakeun dagangan aing cek mamang rek mencret ge atuh aing nu dagangna ja aing beak ku aing kamari ge teu beak didagang ke di dahar ku aing ja aing teu mencret teu naon henteu mencret mangan hitut ngaburut-burut meureunnya. Nah bedakeun ka salaki, yeuh nu sok daragang, Pak, naon? Ulah ninggalkeun salat cenah ge. Ai kitu bisi dicabut 6 perkara. Hiji dicabut barokah umur, tah geuning. Dicabut naon cenah? Dicabut barokah umur, urang hirup di dunia eueuh teu boga amal soleh, kelantaran umur urang teu barokah. Umur teh teu hade pake hade, umur teh teu bisa dipake nyieun kahadean, tapi lamun dipake nyieun kagorengan segut. Kanu waras mah liat, tapi kanu teu waras segut. Mana? Kulantaran dicabut barokah dicabut barokah umur. Kolot umur nama, tapi bubudakeun. Aneh aing mah tahlil beuki. Ai berjamaah henteu. Aya nu kitu. Bedil. Leungit barokah. Salah satu leungit barokah umur teh PPKC. Ari duit di teangan, ilmu ti di teangan. Kakak sapoe teu dagang, rugi teu. 2 poe teu dagang, rugi. Oh, salaki mah rugi, pamajikan rungsing. Heeh. Kumaha cek teh, Pak atuh geura berangkat dagang, jati dagang moal boga du. Lamun teu boga du moal kabeli be. Teu boga be moal nyej. Lamun eueuh kejo moal bisa barang hak. Teu barang hak moal ngis. Tuh, ngising di bae. Bo, salaki sapoe teu dagang, rungsing. Lain rungsing dia cek harut. Bayung ararat. Aja. Cek gara teu atul. Geura atuh Pak usaha Pak dagang geura berangkat atuh dagang geura dagang. Ja anak beuki gede beuki biayaan. Ulah ngalobakeun mall. Datang anak nu kadua. Mah, naon? Kamana si bapak? Tuh di jero. Keur naon? Keur latihan paeh cenah. Eta salaki keur molor. Salaki keur molor disebut latihan paeh. Pugu batur keur nyeri hulu angen. Bu. Bu. Salaki teu dagang sapoe, rungsing. Pusing. Pusing karena salaki teu da. Salaki teu da. Salaki teu dagang.
Tapi ece neuleuh salaki saminggu teu ngaji, 2 minggu teu ngaji teu neangan ilmu. Pusing? Rungsing? Heuh, kadeuleu ieu beungeut aku aing. Dengekeun haram jadah. Duit tong eureun neangan duit, ngan ilmu oge ulah atuh cobalah, 1 minggu. Salah. 1 hari. Sia bantuan atuh aing tane totet kitu. Sia ngajodog wae aneh aing. Sia mah aneh aing mah kudu carekan wae aing mah aneh. Emang beungeut picarekeun sih ieu mah, Bu. 1 hari. Ih sia ngajodog wae hayo. Tane totet kitu. Nges ku ucap siap, Cuk. Mending bareng mending setruk. Bareng. Entin, Yuyun, Mimin, Yoyo, burung. Sok, Eni, Wati, Rina, Si Nani, aya si Nani. Buru, Nani, Iroh, aya Iroh. Buru. 1 hari. Sing balik Iroh. Tene, totet gitu. Sia iya ngajodog wae tadi Bapak tuh. Bere contoh. 1 hari. Tah. Balik kali si ikhlas atuh sia teh. Bisa dicekek ku aing. 1 hari. Dengein heula. Kamu kalau tidak tahu jangan nyaho-nyahoni. 1 hari. Nah, kumaha, Bu? Sakaya deui. Sia sakaya deui. 1 hari. Oke, Bu. Oke. Tolong suaranya disamakan ya. Suaranya disamakan. Jangan bujur yang disamakan. 1 hari. Di dalam 1 minggu. Emang gitu, Ceng? Sarua. Siap, Bu? Coba bisa dikompakan bisa ya? Oke. Tolong itu yang gagayam coba. Tolong yang gagayam diterui dulu. Supaya bisa memilu, ayo. 1 hari. Di dalam 1 minggu. Sia make harmonisasi atuh. Ya, make harmonisasi, make dinamika meh ngeunah kana ceuli. Tene totet kitu coba kumaha? Lah kitu. Sakalem kalem ulah rurusuhan, tenang moal ka mana-mana moal. Siap? Tah rek nyawer meureun teh jelema. Nginjem duit meureun ka ku eta. Sasalaman. Rek balik ti heula meureun. Urang doakeun mudah-mudahan teu dipegat jurig. Eta mah aya tugas meureun. Mohon aya tamu atawa aya nu paeh. Biasa di ajengan mah biasa geus puguh keur pasamuan teh pasti aya nu nengker kirining gitu. Atawa pamajikanana meureun katinggang katel meureun. Siap, Bu? Oke, 1. Haruh anggeus aing mah ya. 1 hari. Di dalam 1 minggu. Coba gunakan untuk mengaji. Lain gitu. Toretet. Molor sia maca aing itu dulu. Toretet. Apa sih? Bisa, Bu? Geus mending menjedog we lah. Jadi dina saminggu teh Kang sesakeun sapoe jeung ngaji. Sakaya deui, saminggu pake dagang tah. Dina saminggu sesakeun sapoe jeung ngaji. Naon sebabna? Atuh duit perlu urang jeung naon jeung menopang hidup. Ilmu oge perlu jeung menopang sakaya deui jelema moal bisa ibadah lamun teu boga kunaon PPKC kudu boga ilmu. Ameh urang hirup pan urang dagang ka mana mending ge hayang moal bisa tenang lamun kebutuhan dunia teu kacumponan, kebutuhan akhirat teu dicumponan, moal tenang jelema moal. Uang bisa dicari, kemewahan bisa dibeli, tapi ketenangan hidup hanya bisa diraih oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
teangan bekal keur hirup di dunia keur ngahontal kabagjaan akhirat. Matak duit oge teangan, ilmu oge kudu leuwih di teangan supaya orang bisa ibadah lamun teu jeung ilmu mardudatun latuk balu. Ibadah teh disenengan ku ilmu, boro-boro ditarima, urang oge teu yakin ibadah urang teh bener atawa henteu. Matak pentingna urang boga ilmu teh supaya ngasuh nganter kana ibadah urang. Atuh urang teh tenang-tenang ari geus disiplin ilmu nama bener mah kitu loros kitu. Da beda ce, nu ibadah make ilmu jeung nu teu make ilmu beda. Beda. Sok arek nginum heula mah sok. Beda. Ibadah nu make ilmu jeung ibadah teu make ilmu beda. Sok teteh salat di imah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Abud Allah. Subla sami Allah. Subla. Allah pir. Allah subla. Allah Allah. Menang 2 rakaat teteh tehnya menang 2 rakaat. Tidit kaget teteh teh. Ilah teteh. Barang rek ruku 3 rakaat budak. 3 4. Kulantaran ilmuwan teteh teu nyaho teu boga kanyaho. Tungtungna gara-gara lieur mikiran 3 rakaat atau 4 rakaat balik deui salat teh. Balik deui takbiratul ihram deui. Ku bodoh hirup. Tah gara-gara teu boga ilmu sulit hirup teh, rupek ibadah teh. Tapi lamun boga ilmu budak 3 4. Ibu kasurupan tah budak henteu. Budak 3 4. Aya ilmuwan, cek kiai ge kamari ngaji, yakinkeun eta teh 3 rakaat, cokot bilangan pangleutikna mana 3 rakaat, tuluy tambahan 1 rakaat deui. Sanajan teteh salat Isya 5 rakaat, tuluy ditambal ku sujud sahwi, maka teteh nganter kana keyakinan ibadah urang teh geus bener, ceuk saha, ceuk pikih, ceuk disiplin ilmu. Urusan ditarima jeung henteu eta mah hak Allah, tapi minimal hate urang tenang geus nyuparkeun kewajiban. Kadua teteh wudu. Indi ti pangwuduan ka mana? Ka tempat salat. Ngan bujur teh ongkoh karasa. Tapi soraan. Kapan ari hitut teh rupa-rupa Pak Kowo? Aya hitut barbar. Aya hitut jaim. Aya hitut berdahak. Dengekeun itoh nyengir we haram jadah. Aya hitut naon tadi teh? Barbar. Nu kumaha? Tah ieu mah bersuara tapi tidak beraroma. Bersuara tapi tidak beraroma. Sok. Tapi walaupun tidak beraroma, ini tergantung yang hitut. Lamun nu hitutna miskin, keur kieu mah pi omongeun. Sok, sanajan tidak beraroma tapi suaranya membuat satu kegaduhan. Kumaha ceuk gieureun koplok sia mah medjus hareupeun aing. Atuh nyingkah irit ka mana ke? Ya teu bau ieu, teu bau ge sia ngajudog. Naon miskin. Tapi lamun kuwu nu hitutna, woi, bapak sehat. Jelema beunghar mah boro-boro omonganana hitutna ge didenge. Da zaman kiwari mah Pak Kiai dihormat keneh jelema nu loba duit daripada loba ilmu. Sok. Betul? Nu loba duit tutunjuk, anggeus diturut, sok. Nu loba duit, ceuk loba duit, tek. Jelema kabeh ngadareuketan. Tapi jelema nu miskin tutunjuk, hayang direngkas ya. Mantak tergantung nu hitut. Batur mah geus anggeus heuri sia karak mulai. Aneh aing mah. Pak Kuwu, ini sudah sedia ambulan? Aya ambulan? Takutnya ada itu. Hal-hal yang tidak diinginkan. Eta. No kadua ce hitut jaim. Hitut jaim. Tidak bersuara tapi beraroma.
Tidak bersuara tapi beraroma. Budak salaki keur dahar, kieu bisa laki. Keur dahar ngalewat pemajikan pelepes belah. Nya ge eueuh soraan, aromana ieu ngaganggu. Cek salaki setor eti cenah dahar naon. Kot salaki ongkek. Atuh kejo kot tamplok, Bo. Gara-gara kapiuhan ku hitut. Peh sia ngadahar naon eti pahang-pahang ting ieu. Puak sia. Bahe kejo ce. Eta hitut jaim ce. Hitut jaim itu. Biasana nu pangheulna ngambe eta nu hitut. Nu katilu hitut berdahak. Hitut berdahak, Cek. Nyaris tidak bersuara, Bo, karena ditahan tegen. Nyaris tidak bersuara karena ditahan. Tapi di ujung ada yang membukur sedikit. Iya. Lamun cek bahasa Thailand mah eta cepirit nu kitu orang. Sehingga mengakibatkan memicu untuk mengisang. Itu cepirit eta Cek. Heueuh modal mantu. Ngan berdahak doang eta mah. Gitu. Nyebunya Bo nya kan pertanyaannya kenapa hitut bau tai? Kenapa? Itu karena fisika mengajarkan bahwa pada dasarnya angin itu tidak beraroma dan tidak berbau, cu. Hanya ketika angin yang ada di dalam beteng ngulibek mencari jalan keluar, ketika menyusuri lorong usus, nah memeh keluar angin nabrak tai. Makanya hitut bau. Gitu, Cuk. Nah, jadi lamun Ucu ditanya, "Cuk, naon penting?" Hitut. Hiji hitut barbar, dua hitut jaim, tilu hitut berdahak. Tapi ulah salah eta. Sanajan hitut hina dipandang hina ku jelema, aya manfaatna. Mana manfaatna? Lamun irung urang mesti kena bisa ngambe naon? Ngambe hitut. Pertama berarti irung urang sehat, henteu termasuk hirung anu sinusitis. Naon, Bo? Sinusitis. Naon sinusitis? Berarti sinusitis eta kelenjar hidung urang bermasalah sehingga tidak mencium bau-bau yang ada di sekeliling kita. Sinusitis karena membengkak gitu. Sehingga tidak mampu mencium aroma yang ada di dekat kita. Itu berbahaya ya lumayan, tapi penyakit sinusit eta pokoknya sepenting lah. Bahayana sinusitis lebih bahaya kene situsinis. Atuh ongkoh diuk ngarendeng tapi teu nanya-nanya. Kalau saya eta melotot ka aing deuleu. Lah aku dicekek. Bo jadi ulang ngahina kana hitut. Naon sebabna? Cek Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah teu nyiptakeun setiap perkara sia-sia. Eueuh nu sia-sia ciptaan Allah. Nepi ka hitut-hitut aya manfaatna. Mana manfaatna? Lamun urang ngambu hitut, dina hitut aya kandungan belerang. Eta teh ternyata dapat menyetabilkan tensi darah, Cek. Matak eueuh boga mitoha eta kena ku tensi darah tinggi. Tong wa ka dibawa ka Pukemas, Cek. Mak ka dieu urang ubaran. Nah. Ai di ubaran diobat sapoe 3 kali. Isuk-isuk ku eueuh mak ka dieu ubaran. Lohor mak ka dieu ubaran. Sore mak ka dieu ubaran. Meunang 3 poe pan eta bengek mitoha eueuh. Dibawa ka puskesmas, horeng karacunan hitut ieu jelema. Lanjut, Bu. Ulah nepi ka hirup urang dicabut barokah dicabut barokah umur gara-gara naon? Poho kana kawajib. Hayuh we neangan duit tapi ka duit hiber. Aing bisa dicokot ku si eta.
Gara-gara ninggalkeun salat gitu. Masinikeun dagang ieu PPKC nepi ka poho salat bahkan kaditu nama nyepelekeun maka dicabut barokah umur. Nu kadua dicabut barokah rizki. Duit mah dibawaan unggal poe beas atuh kabeuli unggal poe ge dahar, unggal poe ge ngising. Tapi teu barokah eta rizki. Kunaon? Sebab neangan duitna, usahana, dagangna, gawena ninggalkeun salat. Nu katilu dicabut cahaya tina wajahna, cahaya kasolehan. Mantak lamun teteh teu dihargaan ku anak, ulah waka nyalahkeun anak teh. Pariksa heula teteh sabaraha kali ninggalkeun salat. Kakak disapirakeun ku pamajikan, teu didenge omongan kakak, teu diturut omongan kakak, ku saha ku pamajikan. Ulah waka nyalahkeun pamajikan. Kakak sabaraha kali ninggalkeun salat? Ari kudu nungan mah hayang kapake kakak, ari ku Allah kunaon teu hayang kapake. Pan urang kadang-kadang hirup hayang kapake kudu nungan nya. Heeh, urang hayang kapake kudu nungan. Hayang kapake ku jelema, tapi kunaon urang teu hayang kapake ku Allah. Tah. Gara-gara urang ninggalkeun salat, dicabut cahaya wajahna. Sehingga poek katempo ku anak mah, nepi ka anak rek ngahormat kanu jadi kolot teh bingungeun jalan mana ieu ngahormat kanu jadi kolot. Kumaha ngahormat kanu jadi kolot? Mantak anak ngomong jeung kolot teh teu make adab, teu make akhlak. Coba Kak, datang emakna nyokap. Datang bapakna bokap, datang uakna wakap. Gara-gara dicabut cahaya kasoleh. Gara-gara dicabut cahaya kasolehan. Sanajan teteh beungeut ruhai ku make up. Sanajan teteh cek paribasana make make up naon? Make up wardiah teh. Hah? Pokoknya mah teteh make make up. Merekna pokoknya mah merek mendunia. Foundation wardiah. Cicing dusun bisi iklan. Bedakna bedak eta naon? Bedak pika cempada. Cempada. Lipen merek eta teh Amerika nyebelin. Tapi sanajan ibu make make up segala heng maneheng ditapal-tapalkeun, lamun salatna ditinggalkeun, anak tetep bae bakal ngalunjak. Anak tetep bae bakal nyepelekeun, bakal ngahinakeun lantaran tetehna nyoplokeun salat. Nu kaopat amal solehna teu ditarima. Nu kalima doana teu diijabah. Bo. Setiap jelma salat eta teh keur ngadoa. Sakaya deui. Setiap jelma salat eta teh hakikatna keur ngadoa. Teu setiap ngadoa eta naon? Sakaya deui. Setiap jelma salat eta teh hakikatna keur ngadoa. Teu sakur nu ngadoa ka asup naon? Teu ka asup salat sebab salat bil lughah, salat ceuk bahasa adalah ad-du'a. Salat ceuk bahasa teh PPKC. Anggut-anggut naon? Salat ceuk bahasa teh doa, mata urang salat teh keur naon? Keur ngadoa eta teh urang teh keur minta jalan hirup nu bener, keur minta hirup nu barokah, nu tenang kitu. Matak lamun urang ninggalkeun salat, ninggalkeun ngadoa. Ngarti henteu? Hah? Ieu dengein. Bisi teu ngarti setiap jelema salat pasti teu sakur nu ngadoa eta naon? Kawas teteh, setiap teteh kiih pasti hitut. Teu sakur nu hitut milu kiih pan. Sok, pakuwu rek kiih pan, cai macan ngocor, hitut mah geus miheulaan. Kakarak ngocor caina, heuh? Ih. Bener naon? Ngarti henteu, Cek? Bisa teu ngarti keneh, yeuh dengein. Kullu sukroin kacangun.
Ih siapa saruri haram jadah. Kulu sukroin kacangun. Ari saban-saban sukro eta make kacang. Walaisa kulu kacangin sukroan. Jeung henteu ari saban-saban kacang nyengcele dina sukro. Heeh. Teu setiap kacang aya di jero sukro. Rampeyek oge make lain sukro. Martabak oge aya kacangan lain sukro. Ibu oge aya kacangan lain sukro. Ye kulu jerukin buledun. Ai saban-saban jeruk eta walaesa kulu buledin jerukan. Teu setiap nu buled eta naon? Atuh lato-lato ge buled. Lain jeruk. Bu, ibu menhayang di ijabah doa ulah niageun akar doana nyaeta salat. Akang salat sanajan dagangan teu pati payu tapi akang salat berkah insyaallah. Duit nu dibawa ka imah sanajan teu loba berkah di daharku anak pake tanaga insyaallah eta bakal berkah Kak. Gitu. Poe ieu urang teu ninggalkeun salat eta geus berkah Kang. Geus berkah. Nu ka sabaraha? Nu ka genep. Nu terakhir lamun urang ninggalkeun salat teu kaasup jelema nu didoakeun ku jelema soleh. Unggal menit, unggal waktu aya wae jelema soleh ngadoa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Betul? Di urang ayeuna wayah kieu kalah ngajerdog di dieu. Di Mekah mah wayah kieu keur di masjid. Kumaha cek di Mekah Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Selama urang teu ninggalkeun salat tak urang kaasup jelema nu didoakeun ku jelema soleh. Amin. Ya rabbal alamin. Hiji eta ulah ninggalkeun salat. Mantak bejakeun ku teteh ka salaki. Pak, yeuh mumpung keur pere dagang. Naon cenah Bu? Pak, mumpung keur pere dagang, juk ka masjid. Jung Pak. Ja bapak teu niti saminggu sakali bapak ka masjid. Teu niti saminggu sakali bapak pendak jeung tatangga. Ieu mah apal-apal tatangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih ka jati mulang ka asal. Mulih ka jati mulang ka Singaparna. Dipundut ku nu maha kawasa. Kersana teh komah binti kendi paeh. Ih cek kakak irha gering teh eta. Tuh batur mah ngaralongok tiba heula ge kakawen teu naon nu teu nyaho batur mah tos ti masjid ngaralongok. Tah teteh ge bejakeun ka salaki Kak kaditu ka masjid jung hek magrib ulah balik daguan di masjid di ditu daguan di masjid di ditu nepi ka isya. Nah makana apa kubu eta masjid bagi dua wilayah. Nah dina panto ka Pangimbaran alam ibadah. Nah dina panto kana emper masjid alam bako. Nya. Da mantak paku lamun ka masjid makel udud 2 bungkus supaya naon narik-narik jamaah ulah baralik. Sok sodoran ku paku udud jeung kopina keun engke ustad nu ngadongeng sapinahna teu karasa meakeun rokok kuwu 2 batang sapinah tamat sapasal arkanul wudu teu. Apal kabeh pikih tina ladang naon ladang ngadu bako sama Mang Toto ngadu bako sama Mang Toto Samsu jeung Cikopi mantak cek Kanjeng Nabi hirup mah kudu ngaji. Teu karasa ngadu bako jero mah ngaji. Coba masyarakat ajak ngaji moal daekeun tapi ajak ngopi daekeun. Di kumaha we atuh cangkang mah judul mah kumaha we gitu sumputkeun eusi mah cangkang we heulakeun yuk kadari ngopi di mana di alam bako tuh lumayan eta ti magrib ka isya sedeng atuh beak sapasal tuh ududna di pakuwu kopina di Pak RT DKM kade DKM ulah pelit jeung naon uang kas digede-gedekeun. Ai kas diumumkeun tiap Jumat nih. Ai tetangga masjid boga hutang. Alah. Itu, Bo. Bo.
bejakeun ka salaki, Pak, jung ka masjid, mumpung dagang pere, ja ieu hirup urang teu kurang beas, teu kurang dahar, teu kurang pakaian, teu kurangnya sare, teu kurang nginum. Urang teh kurang barokah. Naon sebabna? Urang ari ibadah guer madohna mah geus hade, tapi ibadah mahdohna urang masih keneh belang betong. Jung bapak ka masjid, ulah nepi ka urang teu niti saminggu sakali, pendak jeung tatangga. Teu niti saminggu sakali urang bisa pendak jeung tatangga. Pan ari pendak mah jeung tatangga, pan urang terikat hubungan emosional. Silih hargaan, silih asa, silih asih, silih asu. Ngeunahna urang boga tetangga soleh lamun nyaba imah aya nu pangjagakeun, aya tamu aya nu pangampihankeun, hujan seseuhan dipangangkatkeun. Betul? Nya makana urang kudu nyaah ka tetangga. Di mana? Di masjid tempat nu hade ngaitkeun hate. Kama qala Roma Irama. Seminggu sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di dalam masjid, di dalam masjid, di dalam masjid. Padahal rumahnya dekat-dekat, badannya pun pada sehat-sehat. Enggan ke masjid, enggan ke masjid, enggan ke masjid. Semoga yang bersedekah malam ini kemudian disantunkan kepada yatim, diberikan kepada yatim, menjadi keberkahan untuk dunia dan akhirat. Amin. Ya la masjid. Mudah-mudahan sedekah jantan hadiah kanggo Ibu Rahman. Amin. Supaya sedekah urang diterima, bantuan salaki. Ingetan, salatna ulah ditinggal supaya sedekah urang katarima. Salatna oge mudah-mudahan diterima. Tapi mudah-mudahan kuladang sedekah nu salatna can pati beres, mudah-mudahan beres. Ku sedekah wengi ieu nu tadina liat kana salat, mudah-mudahan jadi getol salat. Ku sedekah ieu mudah-mudahan nu tadina kurang barokah hirup dibarokahkeun ku Allah. Nu deukeut kana balai, mudah-mudahan ku Allah dijauhkeun tina balai nu matak jadi fitnah dunia akhirat. Bo, ari sedekah teh mantak nyaangan hate, nyaangan hirup, nyaangan di jero kub. Sakede sedekah teh mantak nyaangan hate saha? Hate jelema anu kapoekan ku kapangabutuh. Sakede. Sedekah teh mantak nyaangan hate jelema anu kapoekan ku pangabutuh. Oge bakal nyaangan hate urang di mana? Di jero kubur. Mudah-mudahan sing bisa nyaangan urang di jero kubur. Amin. Tuh. Tah supaya sedekah urang bisa nyaangan di jero kubur, kudu kabawa ku salat. Maka 4 perkara nu bakal nyaangan urang di jero kubur. 1 salat 5 waktu, 2 sedekah. Naon, Bu? Sedekah. 3 maca Qur'an, 4 maca tas. Yeuh, lamun imah eueuh lampuan, poek moal. Imah eueuh lampuan, poek teu? Heg ibu di imah sorangan, jepret mati lampu, keung. Sorangan di imah mati lampu, keung. Imah sorangan. Lelembur ge lembur sorangan. Sap keung-keungna ibu cicing di imah sorangan tuluy mati lampu, paling banter ibu teh ngagorowok. Wuh! Beh kulon. Kawetan. Wuh! Pagong teh. Tuh, kasurupan meh ditu deuleu. Tapi di jero kubur ibu rek gogorowokan ka saha? Betul. Mantak bejakeun ka salaki. Seminggu sekali belum ten. Dengan tetangga bisa bertemu.
Di dalam masjid, di dalam masjid, di dalam masjid. Eta gazel namina Pak. Lain irisan lain. Gazel. Abi latihan eta beak 2 keresek utah. Bejakeun ka salaki, Pak, kudu daek ka masjid. Lain masjid nu butuh ka urang butuh masjid. Waruwiya idza kana yaumul qiyamati ya'ti qaumun fayakifuna 'ala sirati yabkuna. Diriwayatkeun isukan jelema didatangkeun, diabringkeun, dibawa ka mana? Ka jembatan Siratal. Tuluy eta jelema careurik kabeh ge. Ya ceuk nu sok sarolat ceurik, komo nu teu salat. Nu sok sarolat ge careurik, komo nu teu. Nu sedekah ceurik. Komo nu teu sedekah. Aya dus dililiwat si eta mah. Nu nutup aurat ceurik, komo nu blekak-blekek. Susu nengtet bujal nongtot. Nu taat ka salaki ge nu nurut ka salaki ceurik, komo eta nu sok nembal bae ka salaki. Nu sabar ge Pak eta nyahareupan pamajikan curik. Komo nu sok popolotot ka pamajikan. Kejer. Bo. Maka cek malaikat jawiju alal sirati, hei kaum geura nyabrang anjeun kana jembatan Siratal Mustaqim. Fayaquluna nakhafu minan nar, cek eta kaum kami sieun kana seuneu neraka. Fayaqulu Jibrilu, maka ngucap Jibril, kaifa kuntum tamuruna alal bahri, hei kaum ai baheula di dunia maneh nyebrang lautan make naon? Fayaquluna bisubni, cek kaum kami nyebrang lautan make parahu. Fayu'ta bimasajida kanu yusalluna fiha kasubni. Maka malaikat Jibril ngadatangkeun pirang-pirang masjid anu eta masjid berbentuk parahu. Didatangkeun ku malaikat Jibril. Anu eta masjid teh pirang-pirang masjid. Bukti eta masjid sok diparake salat berjamaah ku jelema baheula di dunia. Keur naon? Keur nulungan jelema nalika susah rek nyebrang jembatan Siratal Mustaqim. Ben nasti kersa hiang dumampara. Hingge. Acaritakeun eta jalma-jalma nu keur susah teu manggih tungtung, bingung pinuh kuka bingung teu manggih tungtung, akhirna nempo parahu anu masjid anu berbentuk parahu. Leungit kasusahna, leungit kabingungna. Nu mana? Jelema-jelema nu sok berjamaah di masjid harita asa lebaran leuwih ti lebaran manggih masjid anu jiga parahu. Maka eta jelema-jelema nu sok berjamaah baheula di dunia ting arajeleng ku malaikat di piwarang asup. Hei, wala dia tamtama. Geura asup nu sok berjamaah ka masjid. Jeleng. Wih, ternyata nu sok daragang oge ting arajeleng ka mana? Ka masjid lantaran sasibuk-sibukna dagang maranehna teu poho berjamaah. Iyalah para pejuang sejati dalam hal mencari keberkahan. Duit di teangan tapi barokah oge leuwih di teangan sehingga teu wani ninggalkeun berjamaah. Inilah dia pedagang sejati. Amin. Batur mah geus naraek nu sok berjamaah tuluy sakotret netra sakicep. Terus nepi ka mana? Ka seberang beh ditu nepi kana gerbang pantos surga. Tinggal jalma sasesana anu teu bisa naik. Cek malaikat, kunaon maneh teu naik? Aduh aya anak jang. Hambuing. Dedeuh teuing geuning rek naik teu bisa malaikat. Padahal kuring geus cengklak tapi geuning teu bisa asup. Bisa ku bisa naik tapi itu bisa asup lantaran kuring baheula rumasa di dunia teu tara salat berjamaah. Tara salat di mas. Tah. Karunya ka salaki. Karunya ka salaki teu? Bijaan salaki. Pak sing kaburu berjamaah.
Ja urang mah ibadah teuing bener teuing henteu. Urang mah ibadah teuing aya teuing eueuhan nu katarima. Supaya urang ibadah atuh milu we jeung imam. Imam ruku milu ruku, imam sujud milu sujud, imam batuk atuh milu batuk. Nya punya. Ngeunahna berjamaah teh eta urang ditanggung jawab ku imam. Imam ge aya kekurangan. Ditopang ku makmum, saling menopang, saling menunjang, saling menguatkan. Itulah al-jama'atu rahmatun. Berjamaah bersatu adalah menjadi rahmat. Mantak bejakeun kasalaki nusok arusaha, nusok dagang, nusok neangan apakah. Pak, ulah kabina-bina teuing. Sesakeun jeung akhirat, sing ingat yuhibbuna dunya wa yangsawna al-akhirata. Ulah nepi ka cinta dunia poho kana akhirat. Yuk, teangan supaya orang hirup teh di dunia melawan di dunia mah tempat sementara, betul? Nya tempat paraginengan bakal awal akhir orang bakal balik ke mana? Ka akhirat. Mantak doakeun ieu salaki ibu nya caroge ibu nu daragang nu usaha naon wae mudah-mudahan sing balik ka imah mawa duit teh bari jeung berkahna amin. Ya robbal alamin. Bu, ada satu pantun boleh? Boleh abi berpantun? Ada itik di tengah sawah. Bareng atuh. Ada itik di tengah sawah. Menyelam sampai ke dasar batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagedap ibu bapa sadayana anu hadir di naung ayeuna sarta acan acara ieu ditutup teu kenging waka angkat pangintennya ngaturkeun